Kang, ari duit teh geus dianterkeun can ka Mamah? Geus tadi geus dianterkeun ka ditu ka imah. Kumaha kitu? Ari Mamahna aya teh di imah? Tadi teh ka ditu si mamahna mah ngan aya si bapa, dibikeun ka si bapa, dasar uang meureun dibikin ka si mama. Pan eta teh duit ti si Bapa, kasih Mama. Atuh nah ngomong, eta kumaha caritana duit si bapa bisa aya di urang terus dititah dianterin ka mama. Pan meureun bapa teh saimah jeung mama. Si Bapa jeung si Mamah teh keur parasea eta teh. Apa sehat kunaon geus kolot asa kungewa undungan. Lain pundungan Kang, dari awewe mah teu ngarti mah pasti ngambek atuh. Atuhnya sekolot ngarewa. Nya ngaranna ge rumah tangga tuh Kang, pasti wae aya paseana. Kang baeng teh meureun si bapa ka dieu nganterkeun duit meureun. Anterkeun deui we ka ditu. Terus we teh urang dianterkeun ka mama meureun. Nya moal daekeun atuh da eraun si bapana ge emaknya kudu nganterkeun duit ka dieu. Atuh cokot deui we duitna ka ditu Jung. Engke lamun aya mama anterkeun ka mama ka ditu geus beres masalahna lah. Hese gitu oge. Lain gitu Kang, pas tara ngarasakeun urang keur pasea muni hese dahar, muni hese nginum-nginum acan. Atuh geus ari era mah keun natepkeun dan kayak gitu sedibikeun. Meni kuriweuh. Nah akang jadi nyorot, pan ieu mah keur ngomongkeun bapa jeung mama. Ari akang itu ngajak pasea lain. Ada kitu urang pasea, amit-amit itu kudu pasea, maknya ayo we pasea rumah tangga teh. Muka aku urang, amit-amit.